Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Beja ngeunaan ronggeng mapag balebat, gancang pisan narkabna. Beja ieu geus nepi ka lembur sampayan nyaeta kakirahian atau kirahian anu boga ronggeng kanca medar. Harita ka imah kirahian kadatangan semah anu ngaranna Mang Eutik. Ngahaja nepungan kirahian rek bebeja ngeunaan ronggeng mapag balebat. Samangsa aya hiburan ronggeng di Kademangan Lengkob, Mang Eutik keur nganjang ka dulurna anu aya dina atawa nu aya di Kademangan Lengkob. Basa aya kajadian lalajo buringas teh Mang Eutik apaleun pisan sabab maehna ge sarua milu lalajo. Jadi Mang Eutik teh apal pisan. Lamun ronggeng mapag balebat teh boga incuna Kilendra ceuk kirahian tumanya ka Mang Eutik hayang nyenekeun aringan saukur beja mah kirahian oge geus leuwih ti heula ngadenge. Sok aya paribasa sumut jelema leuwih harus tibatan goong. Anu hartina mah omongan jalma gancang nerkabna dina waktu anu kacida gancangna. Adah kantenan pisan Aden, kapan pun emang mah nuju di Kademangan Lengkob gitu waktu salita teh. Maksad pun emang teh muhun ngering nonton ronggeng mapag balebat. Pupuhuna teh nyeta Jang Sugih Den. Putuna Kilendra teh namun ari asal ronggeng nama ti lemur nagrak sieun. Temal Mang Eutik ngabejakeun ka kirahian samangsa manehna aya di Kademangan Lengkob. Nuhun Mang. Mang geus mere beja ka kuring. Ari pikeun kuring sorangan mamang kacida atona lantaran aya batur deui dina widang seni ronggeng. Ulangan saukur kanca medar wae sabab moal kaubar samangsa loba anu ngogan kitu Mang. Kitu sekirahian beungeut cing hareup atuh mungkir naon anu dicaitakeun patoja eah pisan. Patoja eah pisan jeung eusina hate. Duh lara pisan Aden. Kanca medar teh mah tiasa nyubadanan panganggil sadaya nu ngogah nya deh nya. Ari kitu mah aya mapag balebat tiasa ngabagi naon ngabagi acara rupina mah kitu berbagi rejeki Den. Mun edas nongtong-nongeng oge teh dugi kareng sia Den. Di Kademangan Lengkob teh Mang Eutik percaya pisan kana omongan kirahian lantaran saila ieu kirahian can pernah kabejakeun nyieun codeka. Kenah aku naon tereng se Mang? Kirahian penasaran. Nyeta anu nongton ngaradak buringas Den. Waktu ronggeng ti anu naon teh hilap teh. Oh si Panggalmuih. Si Panggalmuih Den. Eta mah asoy geber pokona mah Den. Kedan kumaha atuh Den ronggeng sakitu geulis gumulengna. Ari ngibing Panggalmuih ngaced cecentokan. Dalah pun emang anu tersepuh oge Den. Pacing sariak. Kalausan teh nyasa ngaheap Den. Aduh, ngadak-ngadak si calana oge ngadak salag gitu Den.
Mang Eutik ngabejakeun kayaan nu lalajo sawaktu si Panggal Muih Minton. Si Panggal Muih saha ngaran anu sabenerna teh Mang? Si Panggal Muih teh kirahian talitena kerana upami telepat mah nyimimi den nyimimi nami nanti Allah eta den eukeun socat culeuk bersih pangambung mancung atuh angkeutna nog sapotong teh sanes bobohongan den pinareup ngeungsing pamingga ngibing teh ka ngiring oyag den imit jemplu jempok biola den den si Mang we geus kaolot poho ka si bina lu di rompok mah den. Jadi nyimiminya mohon nuhun pisan Mang keun ayeuna mah kan samedar aya batur ngaronggeng wah sosoranganan teuing Mang kitu ceuk kirahian kawas nu nya we ngarasa atoh mohon aden pun emang teh saja palemius bae den bade telas ka kebon nyanak pisuluheun den Mang Eutik terus nama amitan ka kirahian mangga bilujeng atuh nya Mang nya nuhun informasina Mang memeh bali kirahian mae duit ka Mang Eutik itung-itung keur meuli udud we teu lila di antarana aya 2 urang lalaki nepungan kirahian tiluanana alu prakobrol bangun dinesna keranan. Isu keneh Ratu Arum geus diteyang kudu ka Imah Jang Sugih. Coba Ratu Arum dibarengan ku Nyi Iting arinit ka Imah Jang Sugih. Basa anjog ka Imah Jang Sugih reng-rengan ronggeng geus araya kabeh di dinya. Ratu Arum jeung Nyi Iting bukek diuk dina samak. Jang Sugih pok penyalita. Ayeuna mah geus araya kabeh di dieu ya. Mangka raga kembae kuring arek cacaritanya kuring kadatangan Juragan Danu dina poe kamari anu netelakeun lamun ronggeng mapak balebat meunang pangogan aya kana 10na. Jadi bulan ieu urang teh kudu minton aya kana 10 kalina 10 kali manggung tah. Kuring kacida bunga najan cacan lila mapak balebat diwangun tapi geus loba nu ngangkil pikeun minton. Kugituna kuring nuhunkeun pisan ka para reng-rengan ronggeng anu geus gawe rancage tah ayeuna kuring rek mere duit ieu hitung-hitung pamanyarnya DP lah bisa lumanget gitu. Kelamun reng seminton kakarek dibikeun deui sasananya dipunahan. Kitu ceuk Jang Sugih nembrakeun rasa tumarimana ka para reng-rengan ronggeng teu poho Jang Sugih mere ibar ngeunaan pintonan ronggeng aya kana 10 panggungna. Ngadengin caritan Jang Sugih Ratu Arum kacida bungahna lantaran manehna bisa ngancrong ka unggal lembur bisa unggah ka tiap wewengkon. Ari Jang Ahmad langsung we mikeun duit pamanyer ka para nayaga oge ka para ronggeng katut sinden. Samemeh baralik urang dalar heula babarengannya yaitu hitung syukuran we lah. Kana nikmat kan kade poho ya isukan wan sahaneut ngoyan kudu geus araya di dieu nya. Memeh ka Cimanglid urang kudu ka Ciangsana heula ka bumi Juragan Danu omat-omat ulah pohonya. Ceuk Jang Sugih deui terus we nitah nok cicin jeung teh rilis dereded sangkan ngunjal kadaharan geus ngajalagrag aya goreng ayam anu umyang koneng gararing aya goreng lauk emas sambal jeung lalab rumba oge jeung anu liana. Ratu Arum geus kumetap awahing ku kabita berakwe sarerea dalahar. Ratu Arum nyage daharna kaciri jiga anu kalem padahal mah keur ngemak ngawasana atau pangawasana. Daging hayam teh serikna dicokot kabeh kitu deui lauk meh peren
ari tulangna ditunda dina alas batur ngan lauk mah disesahakeun huluna cucuk jeung buntutna anu keur dalahar hulang-hulang sabab teu rumasa dahar lauk tapi dina alas aya hulu lauk jeung cucukna kitu deui anu sejena ngarasa helok teu rumasa nyokot daging hayam tapi tulangna balatak tapi teu wani batus lantaran asa kurang pihadeun teu ngaku ngadahar tapi buktina aya dina alasna anu leuwih urang mah nyaeta amai salian ti tukang hayam anu balatak dina alasna hulu lauk oge aya kana tiluna dina piringna anu atil mah nyi iting deui daharna ukur jeung lalab karo sambal beungeut nyi iting atra kuraweud keheul teu kabagyan lauk jeung daging hayam lengse dalaharna barat sakra ieu para ronggeng amitan baralik kitu deui Ratu Arum jeung Nyi Iting sarua amitan ngan samemeh mulang Jang Ahmad mere duit deui ka Ratu Arum minangka paleuleuvih najan kumaha oge Ratu Arum geus jadi pamikat pikeun ronggeng mapak balebat Nyi Iting sajoning leumpang teh teu cacarita beungeutna ukur bangkenu ngarasakeun keneh teu kabagian dengan sangu lain kunaon Iting ni kuraweuh haseum kitu beungeut jamadul kawas tutut cek Ratu Arum bari ngaret ka Nyi Iting nyaho samini keuleuh ka maneh teh weuing mah keheul keneh dahar teu kabagian dengan sangu asaku gamul dahar teh raya ulang eling ka batur ai balang tuang teh weuing ukur kabagian lalab jeung samal nu ngareunah mah bae aku nya dihuapkeun tembal Nyi Iting muruku sunu Iting sakitu ge untung sia bisa dahar kuaing dibal duit tah cek Ratu Arum bari ngasongkeun duit ka Nyi Iting duit ganjang dicokot ku Nyi Iting nuhun umi Oi mah rek meurauk dabongan tadi teu kabagian ku dinya dihuapkeun kabeh papar mah jeung piringna dihuapkeun dinya ih gemul pokna Nyi Iting bungahna keranan teu kaciri bangkeun kawas tadi sanes dibere duit mah janjang peuting geus lekasan kaganti ku mangsa beurang sora manuk recep di sarada patembalan jeung pada baturna hawa karasa tiri sabab geus asup ka mangsa halodo lamun ngudag kana bulan kasundaan mah geus dincak bulan Palguna atawa bulan kalima dina bulan Masehi mah nyaeta bulan Mei Ratu Arum geus dangdan make baju kabaya pulas hejo gurat emas teu make kemen sabab make kabaya karatonan geus nutup lebah dadana kahandapna make sinjang rereng lokat mala jungjat tengah bitis baju kabaya jeung samping nu dipakena atra pisan nyitak gurat awakna anu sampulur jeung gumuleng bukna anu gomplok hileung meles digelung tusuk konde dipapaes ku amis sauna anu ngarembay gegerentarangna kacida geulis samparikna lain ngan saukura pupulasan sokomo mun ningali keureup beungeutna Ratu Arum anu ngadaun seureuh dipapaes ku halisna anu ngaceler paeh melengkung tepung gomplok hideung badis jangjang heulang we irung bangir kubung-kubungan ari angkeut nog sapotong atuh eta socana badag cureleuk mun ngadilak teh mata kewas tur pantes mun neuteup mata runtag hate anu neuteupna mun pareng seuri mata tibelat
lambai uruy ruhruy bawaning ti kudat dipapaesku waos bodas meres lir ibarat gula gumantung. Pakulitan bodas nyacas lalunyu atra urat hejona raranteng mata kataji anu nempo. Tangtungan Ratu Arum meh taya cawaden heselah di teangan anu gorengna. Teu aneh lamun samangsa pintonan loba anu kaedanan. Inung bapana ukur nempokeun ka anakna ngarasa reueus jeung bagja. Sanggeus amitan kabah kune jeung amu esin, Ratu Arum lempang ngalangeor di barengan ku Nyi Iting. Basa anjog ka Imah Jang Sugih sararea pating lalieu ka Ratu Arum. Najan mineng panggih tapi unggal waktu tangtungan Ratu Arum beuki geulis, Jang Ahmad netep antep ka Ratu Arum. Hate leutik mah geus katsida katarik atina. Ngan teu wani gagabah betus bisi jadi matak pikeun dirina. Sokomo ronggeng mapak balebat teh karek anyar diwangun. Sanggeus rengsei sagarupana sararea naraek kana kareta kuda. Atuh teu kacatur di jalana Baracakra kareta kuda geus anjog ka lembur Ciangsana di papagu Juragan Danu. Sakuma biasana memeh alindit ka tempat pintonan dititah dalahar heula ku Juragan Danu. Ari lembur anu rek dijugjug nyaeta lembur Cimanglid anu aya di wawahan Kademangan Sangkal. Ti puseur daya Kademangan Sangkal ka Cimanglid kabilang deukeut ukur meakeun waktu setengah jam ku badarat mah. Ari anu ngulem ronggeng mapag balebat nyaeta Juragan Dayat. Minangka anu pangjugalana di lembur Cimanglid mah anjeunna nikahkeun putrana anu jenengan anu ngengingkeun putra Demang nyaeta Raden Ihsan putrana Raden Tarna. Cacap alomprengna sararea naraik deui kana kareta kudana. Ratu Arum siga basa ka Kademan Rengkob naik kana kareta kuda kaguan Juragan Danu disarengan ku Nen Ida. Juragan Danu tos wak sakedal moal weleh nyerengan ronggeng mapag balebat ka mana bae aya anu ngulem. Tos teu asa jeung siga awahing ku hoyong mulang tarima kasobat dalitna nyaeta Jarkasih. Ratu Arum beungeutna ditutupan ku lawan bodas. Kitu pisan ka hoyongna Juragan Danu. Sokomo ayeuna mah ngaran si Panggal Muih teh geus mimiti kawentar. Najan kakarek sakali minton tapi kagelisan Ratu Arum geus jadi sabiwir hiji sumebar ka unggal wewengkon. Ku hal eta pisan Juragan Danu nyumputkeun Ratu Arum ngajaga perkara anu teu dipiharep. Gancangna carita dina wanci kalangkang satangtung kareta kuda geus anjog ka lembur Cimanglid. Basa dugi ka bumi Juragan Dayat di papagu pribumi. Di luareun bumi Juragan Dayat geus loba jalma pating laliud. Tayalian hayang ningali ka si Panggal Muih tapi hanya akal teu bisa ningali saujratna sabab Ratu Arum beungeutna ditutupan ku lawan bodas. Ratu Arum digendeng ku Nen Ida dicanda ka salah sahiji kamar. Nen Ida telas we kalabat nepangan ka pribumi. Saparantos munjungan kanu are di dinya Nen Ida calik sagelengeun carogena Juragan Danu.
Sugantare poe kamari ka dieu teh. Ya maksud jadina poenan walimahan saur Juragan Dayat anu memang ulem oge ka Juragan Danu. Hampura Gandayat akang teh kumagok teh eta. Jadi kajian babarengan we jeung renengan ronggeng gitu teh. Tapi najan kitu akang jeung inung budak milu bunga lah sarta ngawilujengkeun ka pangantennya. Mugia sing mulus rahayu sing jelek keluarga nu sakinah mawaddah warahmah niki kajaga walar Juragan Danu nyeri ngawilujengkeun ka panganten sok sanaos dina waktosna walimahan teu tiasa sumping. Oh keun bae Kang. Kuring ge bisa ngamaklum nuhun pisan Kang kana pangdedelna mugi anak kuring jeung salaki lacing jucung nepi ka jaga ke ari si pangalmu teh dibawa ka dieu kuring tayang wanoh cik bawa ka dieu urang ngariung hitung-hitung wawanohan we ka balarea kitu saur Juragan Dayat hoyong wanoh ka si pangalmu ngaraos panasaran pisan. Juragan Danu ngareta garwana Nen Idah telas we miwarangan garwana nyanak Ratu Arum kadinya. Nen Idah gentak we jengkar tidinya muru ka kamar Ratu Arum. Telami Nen Idah tos kadinya deui kairing ku Ratu Arum. Ratu Arum anu make tutup lawan bodas terus we munjungan ka anu aya di dinya. Geus rengse munjungan Ratu Arum calik sagelinget Nen Idah. Memih aya nu cumarita deui tutup beungeutna dilaan ku Ratu Arum. Bre hararai anu geulis nanding widadari teh atra pisan. Kabeh nu ari di dinya caralohok. Juragan Dayat tangka celeumeut neuteub ka Ratu Arum. Kitu di Raden Ihsan anu nuju calik sareng garwana Nyimas Ucu teu serikna buncelik bari telas gigisik bisi lepat kana paninggalna tapi keukeuh nu geulis terobeh tangtungan. Hatura Nyai saur Juragan Dayat katawis tagiwura kasima ku Ratu Arum. Atuan oge Juragan Dayat. Walon Ratu Arum bari imut ngagelenyung. Lain dayut nyainya. lain dayut tapi dayatnya Juragan Dayat lah. Oh, hapunten atuh Juragan. Ratu Arum nyikikik seuri. Ari Nyimas Ucu kalintang keukeuh naka coroge teh. Boleh ninggal ka Ratu Arum tangka buncelik samalah dugi ka gigisi kana socana. Manah Nyimas Ucu ngemukti muru ka carogena Raden Ihsan. Caletot Nyimas Ucu ngajembel patungan carogena tarik pisan. Puguh we Raden Ihsan tangka ngagurubug bari ngocak. Lah teh anu ari di dinya pating lalieu ka Raden Ihsan. Rai pameungteu Raden Ihsan tangka eceuy awahing ku isin. Nyimas Ucu raraina katawis bangkenu keheul keneh ka carogena. Jadi ieu nu ngaranna si pangalmuih teh Kang Danu. Saur Juragan Dayat tumaros ka Juragan Danu ari socana teu woleh ngararetan ka si Ratu Arum. Ieu pisan Kang Dayat, ieu pisan. Ari ngaranna asila Nyi Mimi urang lembur nagrak kitu. Walar Juragan Danu bari gumujeng margi ninggal Gandayat nu teu woleh ngararetan ka Ratu Arum. Juragan Danu matiasa ngabilisan di margi anjeunna oge sami ngaros kasima ku kagelisan Ratu Arum. Duh. Ayaku gelis-gelis teuing hidup teh Nyai. Paingan ngadenge beja waktu minton di Kademangan Lengkob. Nu lalajo kawas anu edan. Geus moal bisa ngabibisan.
lantaran tantungan hidup anu matak helok saur Juragan Dayat bari gogodeg. Ari Ratu Arum ukur ngabel nyeseri bari mangut ka Juragan Dayat. Antuk nama sararea aluprek ngobrol kaselangan ku tuang leueut. Waktu pintonan geus culuk kana watuna, nu dagang geus ngajalajar, nu lalajo geus minuhan sakuliah panggung hiburan. Teh serikna heureun usik bakal tu panasaran hayang ningali ka si panggal mui. Nu lalajo lain saukur urang lembur cimang lidung kual. Dalah ti lembur sajana oge sarua ngadareugdeug hayang ningali si panggal muih minton. Dina lobana nu lalajo aya 2 urang anu keur diuk di warung. Panona teu weleh ngareletan ka lebah panggung. Ari eta 2 jalma ngaranna Sueb jeung Ukar. Manehna duaan ngahaja datang ka Cimanglid, diutus ku Kirahian sangkan nalingakeun ronggeng mapag balebat. Utamana mah ngeunaan ronggeng si panggal muih. Lantaran Kirahian banget ku panasaran ngadenge caritaan Mang Eutik sawaktu lalajo di Kademangan Lengkog. Akhirna mah Kirahian nitahan Sueb jeung Ukar sangkan datang ka Cimanglid. Para nayaga geus narae ka panggung pikeun memener deui pakakas pamiligna. Nu lalajo tangka cauring hak boga sangkaan pintonan ronggeng bakal dimimitian. Para tatamu geus mimiti minuhan kursi anu ngajalajar di beh warung asup atau di lawang asup, anu ngajaga kana pintonan ngabaradega meh unggal tempat. Utama nama anu deket ka panggung atuh panacara geus naik ka luhur panggung. Grrrr, nu lalajo saurak awahing ku bunga. Dina biantarana panata acara nganuhunkeun ka nu lalajo anu geus ngaluuhan kana eta hiburan. Panata acara oge ngawilujengkeun ka panganten anu geus ngadahup dina poe kamari. Topoho panata acara menta ka sakumna nu lalajo sangkan tartib nepikeun ka pintonan lekasan. Cacap panata acara biantarana nu lalajo saurak deui ayeuh-ayeuhan. Awahing ku bunga aja hiburan anu bisa ngahibur para penonton anu sakitu noyegna. Jang sugih neka panggung terus we biantara. Jang sugih salaku pupulingkung seni ronggeng mapag balebat. Teu baca carita ukur mihapekeun kanu lalajo sangkan tartib ulah nyieun kariweuhan. Jang nutup diantarana terus we nitah pamilig sangkan ngamimitian pintonan. Atuh grrrr nu lalajo surak bari pating kalaprok. Sora pamilig geus kadenge disusul ku sora sinden anu ngahaleuang. Aya ka saha saya tak salah sinena lain dari Cinawi gitu ke Cibogo. Wah lain peta mah geus jadi sinden matuna. Itu kidulur kidadaan sunana si lekong. Soalna pir milik aya aku tegep kitu soalnya cek salah saurang lalajo. Ngadenge nama Nyiratmi cenah sia Nyiratmi weh-weh ta sinen teh. Urut juru pantun Kademangan. Kademangan mana? Oh, Kademangan Banjar Tengah. Tema baturna. Oh, palingan hade pisah soalna kadang-kadang siga Dedeh Rosita di Cempaka Bodas. Lain ceuk eta lalajo deui panonna manco ka panggung. Di panggung ronggeng Nyi Entat jeung Lilis Ratu Dereded keur ngarengketek ngibing. Nu lalajo pating saruit pating corowok.
Para tatamu aya kana opat urangna marengan ngengklak nyironggeng. Cacap salagu disambung ku lagu anu kadua. Nyintat jeung Lilis Dereded ngarekenek ngibing deui. Nu lalajo kakiliran pikeun marengan nyironggeng ngibing ka panggung. Sang si pariksa kudu ngajaraga opatan ti nu lalajo narai kana panggung. Opatanana ngengklak ngibing sapangabisana sewang-sewangan aya nu ukur gerak sirahna hungkul aya oge anu ngan muterkeun leungeunna aya oge ngan saukur curugna hungkul anu utek-utekan. Atuger nu lalajo saurak baris seuri ager-ageran ningali pilah anu keur ngibing. Waduh, eta ngibing teh kudu anu motor oi. Wah, saya kena oi. Ceuk nu lalajo baris seuri. Turun aya. Ukur utuk nekan kawas kitu naon? Eta mah keur nyolok bujur hayam anu keur nogal kakara. Ieu curug unggul utuk tekan. Ceuk anu sejenna deui pating colowok. Sangeus cacap anu ngaribing tarun deui basa pareng talurun tina panggung pada nyurakan ku nu lalajo. Nok cicin geus di panggung marengan sola pamiri geus kadenge dibarengan ku haleungna sora sinden. Nok cicin ngarengkenek ngibing ngadiplek bari nyekelan karemongna. Atuh ger deui nu lalajo saurak deui ngarasa kataji ku ibing nyironggeng. Sokomo ningali dedegan nok cicin nu miboga rupa pantes. Sarua jeung Lilis Dereded anu boga ibingan khusus nyata nyentok-nyentokeun sampeanana. Nu lalajo beuki sumanget. Para tatamu aya kana genepna marengan ibing nyironggeng. Rengse salagu dituluykeun deui kana lagu anu sejenna. Nyata lagu ngolembar, ngolembar. Dituluykeun deui kana lagu anu sejenna ayeuna mah ronggeng aya kana tiluna. Atuh nu lalajo anu rek milu ngibing narai kana panggung. Nu lalajo saurak deui beuki ngarasa sugema. Pamiri geus mimitina beuh deui dibarengan ku sinden geus ngahaleuang. Anu ngibing pating rengkenek maturan paronggeng. Aya ku tegap euy mapag balebat euy bener. Aslina swear aing anjir. Abong putuna kilena nya euy. Geus moal gagal ya mah. Ceuk salah saurang lalaki anu lalajo ngarasa reueus. Coba jasa geled iya kakai kerageng biasa wawa bija si pangambil mah lebih halo aja mata gejeg dah aing yakin aing salah aja aing terus terang sakata dia aing kugiplaknya ke si pangambil oke jeung tadi aing ngejalan eta saat teh Lilis Dereded ya halus giplak lah. Kan hanya ka geus aya nu boga alakan cenah euy aing bodoh ku aing rek dilarang anjing geus. Alah geulis lagi. Wah kabajuan sih euy. Moal aya nu kawas bidadarinya lewek mah aya geura nempo euy amun bener geulisna mata kaedana eta sa teh si pangamuih kop ka udud 5 bungkus geus aing euy. Ceuk si lalaki deui semungoa. Jadi tah kale heula saknya tema batuna deui bari seuri. Aya kana opat laguna ti ronggeng ngengklak ngaribing. Waktu nu diantipikeun nu lalajo geus culuk nyaeta si pangalmuih minton. Sapada hari